Atunya oke dari ngawinkeun mah. Pira ku aing teu mani kejo-kejo acan. Mana itu dia ondang ki? Iya sasaksina ya kudu pararuguh ya pan meureun kita disangkana anak jadah lamun boga anak teh. Bagian ngalongok tangka sampo. Aduh. Alhamdulillah sarehat jaradi euy. Aduh. Mayan disuluh ya. Tah aya euy babahan-bahan pi kawinan mah ya geus marejeuna meureun kitu. Beda ieu ya. Baelah ya jang jaluna ieu jang bikangna baelah. Alhamdulillah euy. Barang kieu euy. Jang cukut, ampun euy bersihan heula. Ieu mah jeung. Jieun ada di kernaeun meni rajin. Sakinya hujan ya. Puguning ieu ya ki ya. Kamay teh geus ngawinkeun sampe ya ki. Ayeuna keur dibeberesin ya. Jukutna ya meni geus bala kieu. Ngawinkeun sampe. Heeh. Kek nah irah ada asa kakarang ngadenge ya. Kakarang ngadenge abi mah bener ngawinkeun sampe. Sapira aku sih lain urang lembur wae. Iya kawinkeun sampe ya nu luhurna sampe mantega, nu handapna sampe coklat. Manya karek ngadenge ki. Yo ada di mana-mana oge nya lamun aya acara kawinan mah sok aya ramean nya jempling-jempling wae ieu mah. Komo ieu deui sampe mantega, sampe coklat atuh meureun jadi martabak engke rasana. Emang kudu rame-rame gitu. Lagi ngawinkeun sampe. Tah ya ki ya, tah nu sampe coklat tah. Nu sampe mantega tuh kan beda tuh daunna ogena nu ieu mah rada beureum ya. Emang semua hejo ya. Ke heula. Aya acara kawinan. Tapi jempling-jempling di dieu. Ai sorangan geus aya izin atawa kumaha eta teh pan meureun kudu arapaleun aparat desa teh. Ki, da ieu mah ngawinkeun sampe dah selain ngawinkeun jalma. Keur aku urang kudu laporan ka aparat desa sagala. Geus biasa ya ngawinkeun sampe mah. Aduh. Angger kudu aya laporan mah anu kieu teh ka aparat desa minimalna ka RT atuh. Kitu ka ketua pemuda. Laki, aing asa jadi kepikiran kieu, aduh. Atunya jelas, nah ayeuna aya ka acara kawinan tiis-tiis we nya, entong atuh ulem-ulem mah kitu ka para tokoh. Ayeuna pan meureun minimal ka tetangga ge kudu aya bocor-bocor meureun kitu. Heuh, pada sampe ieu mah ki. Kudu nyieun tatarub gitu pan. Naon berkat? Nya nu kararitu atuh aya ngaran aya kawinan mah. Tapi kan aya urang mikirna ieu pada ge sampe gitu ki. Prosedur namanya ribet gitu anjir. Sampo teh naon minimal 8 meureun ku tetangga teh disaksian aya saksi. Ieu sasaksina ya kudu pararuguh ya pan meureun kita disangkana anak jadah lamun boga anak teh. Alah, pira ge sampe anjir ngawinkeun sampe mini kudu maksasi sagala aing mah ki. Aing asa jadi ribet kieu kumaha ieu teh ki. Apan kege meureun kudu nguruskeun sagala rupana, tetangga kudu arapaleun. Ayeuna teu pararuguh kieu mah. Pira ki ngawinkeun sampe ieu teh? Kana disangkana kumpul kebo atuh. Nya padu ngawinkeun wae. Kudu pararuguh eta teh. Ribut. Ulah padu-padu wae. Si botak. Urang teh ketua pemuda pira tuh pisan kabarna. Aya naon yuk? Iya ya aya kawinan eueuh beja-beja acan cil. Hajat. Heuh, hajatan kawinan. Ngawinkeun sae ta? Ieu teh pira cil urang teh ge ngawinkeun sampe ya. Nah, si Aki ngadat kudu aya izin sagala cenah ti RT ti RW sagala. Aing mah aneh aing karek ngadenge aing mah. Atunya oke dari ngawinkeun mah. Pira ku aing teu mani kejo-kejo acan. Mana itu dia ondang ki? Boro-boro diondang apal ge hanteu pan tah. Tiis-tiis aya kawinan jempling we cek aing oge. Dimasakeun meureun siga kumpul kebong kana teh nya. Heeh. Oh no, gabah. Heup. Aduh, aing asal beuki ribet kieu jadi urang ieu kuduna kumaha ieu? Ki, cieu Geus mah ambe aman cewek da ieu teh kudu aya ieu atuh ka
tua pemuda ayo ke Karang Iya, Taruna. Karang Taruna ya nguruskan Uang pemuda. uang dengar. Tah, gitu. Yang aman, Bener. Terus orang kudu kumaha ya. Nya biasa we keur barudak sampe jarempeng ke geus di bejaan barudak urang kabeh dikumkeun nya. Bahwa si teh kamari geus kawin nama gitu. Tinggal resepsina. Gitu. Gitu. Aman we lah istilahnya. Lah barudak mah gampang gitu. 5 bungkusan kayak aman kayak jeung barudak mah nya. Nyanya heugeugeuk lah aing asa dibikin ribet ya. Sok buru atuh nya. Ieu rokok, duit naon. Atahna wae lah atahna Atahna barudak. wae. Sampe aman barudak. Aing ngimpi naon ye ngawinkeun sampe. Geus ya anak sakieu ya. Cukup benernya. Acil barajakeun ka barudak yap. Ayo. Yap lah. Nuhun. Aing ngimpi naon deui aing lagi ngawinkeun sampul jadi ribet kieu aing mah. Ongkoh di si Aki saruana nya euy. Keun bae lah aing. Penting mah lancar ka hareupna euy. Kamana si Aki teh nyebut erek TF ieu? Sejam sabaraha ieu? Sampir jam 8 ieu can aya wae. Mah atuh nya ditelepon teu aktif deui ieu. Aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Aki. Nah, ieu hayam dibawa deui ieu kumaha ieu? Ya, puguh bieu teh salah informasi. Tah, pada di teh cenah butuhna teh hayam jang penciteun. Nu bener. Anak surang geus atoh. Ieu hayam alus ya, Ki. Nah, kalau butuh jang penciteun kumaha tuh ieu? Ayo, kepada dewa ieu taroskeun lah. Nah. Ayam cenah ieu kira-kira dibeli moal ieu. Dawing mah butuh hayam peciteun Ki, jangan liwat. Aing manas. Rarese tadi neanganana. Atuh kumaha meureun ieu? Moal jangan naon dawing mah kadu hayam aya ngaliwat jang peciteun. Tuh, jang penciteun cenah nah kumaha tuh dah. Aduh, aing ngapaingan ditungguan geus jam 10. Ditransfer eueuh, ditelepon teu aktif. Maha tuh ieu karunya jaba geus kurang geus didoakeun ieu teh geus sugan tek payu ayeuna-ayeuna euy. Ya, wing mah da butuh hayam peciteun lain hayam adu. Ku ae lah, kope nyanggakeun tah. Ki lah balik Ki. Balik. Balik lah. Oh, ya batuannya, ayo balik lah, wayana tah. Ayamna dianterkeun. Pada di muka ngerang-ngerang ka aing. Moal. 6. Aing mah hana tidak goan tidak tadi paingan transfer teh jadi hayang teh. Butuh hayam peciteun. Geus bae atuh lah, mah kitu go milikna mah teh go euy. Sekurang ieu dewe lah. Anjir. Teu baraleg pisan euy. CS ku CS na si goblok. Meninggalkeun taina wungkul.